Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi-wargi Kang Jayus. Wilujeng patepung lawung patepang wajah di Jomantara adeh asa dina radio. Wilujeng tepang di sareng channel Kang Jayus. Tina danget ieu saperto sasari simkuring upami nganggo kemeja motif batik ieu berarti ayeuna dinten Jumaah, dinten pamungkas dina minggu ieu sareng kesonten simkuring bade wangsul ka Bandung. Saperto sasari channel Kang Jayus mah sigalotek segala rupaya. Da kumaha kitu dina segmen dina video ieu mah urang lebetkeun kana segmenna koropa Kang Jayus. Anu sakumaha kauninga wirana simkuring tingawitan nganamel channel YouTube ieu tadi nama kanggo dokumentasi file-file anu aya dina komputer anu dina CD di lebet-lebetkeun kana YouTube. Kalebet waktu tahun 2007 simkuring osok pirajenan nalika simkuring ngupingkeun siaran ti radio utamina ti Radio Mara oge radio anu sanesna upami aya acara-acara anu ngandung pangaweruh anu naon namina teh anu kusim kuring dianggap bakal penting eta guaran nya kusim kuring direkam. Contona wae nalika Kang Ibing siaran di Radio Mara. Unggal dinten Kemis sim kuring osok ngahajakeun meser kaset kosong anu 60 menit atau aya oge nu 80 menit aya nu 120 menit. Tah sim kuring osok meser kaset kosong seperti si anu 80 menit khusus kanggo ngarekam siaran-siaran di Radio Mara utamina di acara Kang Ibing. Waktu harita sim kuring masih kene damel di hiji perusahaan tekstil di Bobongkon Cimahi. Harita sim kuring kabiasaan upami malam Jumaah teh osok ngupingkeun sareng rerencangan sapademelan sa kantor kumargi aya kerja siang. Harita simuring masih kena jantan tracer. Nah, saparantosna salat Isya dilajengkeun kana ngupingkeun tausiah di MKFM di radio Naagim ngupingkeun tausiah dugi ka tabuh salapan upami telepatna. Dugi ka tabuh salapan dilajengkeun acara Kang Ibing di Radio Mara. Rasa parantosna kitu upami telepat aya cerita jurig atau nightmare atau tapi barengan antawis acara Kang Ibing cara Nightmare di Radio Ardan upami telepat tahun 2007. Tah harita sim kuring parantos ngabayangkeun engke nalika Kang Ibing tos teu aya ieu guaran teh kalintang penting pisan. Kalintang mundel sok sanaos nyari dina buku aya ya sapertos kumargi sim kuring oge terang rehna Kang Ibing di sawatara guaran ngagunakeun buku nya kanggo natayan ngaran anak-anakan dina basa Sunda. Kalebet natayan wanci dina basa Sunda oge sanes Kang Ibing hartosna teu uninga nanging biasana upami hiji pembawa acara atau napi nya anu janten narasumber nu kada itu upami waktosna ngajomantara gitu biasana sok aya sawatara guaran anu ngadadak hilap. Tah kumaha kitu diperyogikeun buku oge kanggo langkung ngaguluyur dina caritana. Salah sawios buku teh nya ieu buku pepergian anu dicitakna di percetakan Gagar Sunten kagunganana Pak Haji Topik Faturrahman. Tah dumasar kana emutan bakal pentingna ieu guaran kumargi sok sanaos muhun dina buku aya nanging biasa nama sok ditinggal oge saha anu ngaguarna saha anu janten narasumberna ya Kang Ibing saha anu teu uninga papada uninga lah urang Sunda kumaha kredibilitasna Kang Ibing kumaha kailmuanana kumaha katokohanana sareng aya bodor-bodor Sunda anu benten pokoknya mah pami aya hiji heureuy aya hiji bodoran di candakna ku anu sanes bakal karaos bedana nalika di candak ku Kang Ibing. Jadi Kang Ibing mah tong bujeng tos heureuy ku nyarios ku rengkak paripolah lagi parantos mata pikasirieun. Nah harita
tahun 2007 dugikeun ka tahun 2000 sabaranya nalika pemilihan gubernur anu munggaran Kang Aher kenging tah kadinakeun Kang Ibing tos rada-rada kirang siaran di Radio Mara. Sim kuring osok ngarekam di radio tina radio anu naon namina teh sim kuring kaleresan gaduh radio Kompo janten nalika aya kasempatan ngupingkeun siaran Kang Ibing di nuju di Rorompok kumargi kan di aya 2 sip janten nalika malam Jumat teh aya waktosna sim kuring di Rorompok aya waktosna sim kuring di depan Padamelan. Tah nalika nuju aya di Rorompok nya sim kuring osok ngarekam rekaman ieu ku sim kuring di langsung tina radio direkam dina tip Kompo nu sim kuring. Tah harita seueur guaran-guaran anu biasa ku Kang Ibing di guar nanging kumargi sim kuring Kang tos ngarehab Rorompok janten koleksi anu sim kuring teh aya gitu anu kasalametkeun mung aya 7 ieu oge aya sababaraha deui sesa anu teu can dilebetkeun kana bentuk digital. Nah sapertos ieu Kang Ibing terus aya Kang Dedi Windiagiri oge Kang Mamat Hasmita ieu teu can dilebetkeun kana bentuk digital kumargi kaleresan anu kusim kuring kapungkur sok dianggo ngalihkeun dina format kaset kana format digital ieu tos daya nya sim kuring panginten kedah meser di tip ieu mah upami kapungkur sim kuring perjuanganana ngalih-ngalihkeun file tetapi ngalih-ngalihkeun soanten tina bentuk kaset sapertos kieu kana bentuk digital ngagunakeun kabel firewire dina kabel firewire kana komputer. Tah eta mangrupikeun perjuangan pangintennya sim kuring dugikeun ka tiasa gaduh file-file tah ieu anu file-file anu kusim kuring di upload dina YouTube channelnya sim kuring anu kasalametkeun kusim kuring mung aya 7 ieu file-filena anu kasalametkeun kusim kuring aya 7 kaset ieu ge aya lagu-laguna. Tah janten sim kuring mah henteu wantun upami nga-re-upload atau napi nga-upload anu saha wae anu sanes kenging sim kuring ngarekam nya sim kuring osok nitenan salami ieu seueur oge anu re-uploader anu nyandak tina channel YouTube anu sanes ku anjeunna digentos background terus di-upload deui dina YouTube anjeunna nanging seueur oge rencangan sim kuring nya jalmi-jalmi anu ku sim kuring dikenal secara pribadi oge anu dikenal dina Facebook anu anjeunna teh nga-upload sapertos sim kuring janten kaset nu aya di anjeunna ku anjeunna dibentuk digitalkeun terus ku anjeunna di-upload sok sanaos eta lagu-lagu wayang sareng nu sanesna nya sebatkeun wae misalkeun wargi sim kuring wa Pirsa Yuli Ardi terus Kang Akur di Majalengka aya di Padede Cipta Mas terus aya deui anu kana lagu-lagu heubeul sapertos Kang Slamet Abimanyu terus aya deui anu kana wayang tah anu sapertos Sunda Channel karena itu nya sim kuring ngaragangan lah sapertos anu kitu mah kumargi sim kuring yakin perjuangan aranjeunna oge kanggo ngempelkeun kaset-kaset eta terus ku anjeunna di gentos formatna dirobih kana format digital nya eta tos marupikeun hiji perjuangan kanggo nga-upload benten deui sareng anu ngari-uploader mah janten file terus aya dina YouTube nu sanes ku anjeunna dicandak terus ku anjeunna di-upload mung digentos judul digentos
deskripsi digentos background nya ari nu kitu mah simkuring jujur wae asa kirang respect. Da janten upami aya teh subscriber simkuring aya anu nyuhunkeun deui file-file Kang Ibing anu nalika siaran nya insyaallah ku simkuring urang pilarian deui mamanawian aya anu kaselap-kaselip ke urang parios deui nya. Nanging da pami saya kaimut simkuring mah tos di kontak tak teka pendak Kang. Teka pendak duga di mana icalna malihan mah aya koleksi artos anu zaman bengol, aya anu satale sasen, aya anu bengol, aya anu satengah sen. Seueur artos-artos zaman kapungkur, zaman tahun jeblak aya nu seratanan Arab simkuring dipaparin ku mertua almarhum sakanyut kunang. Nanging hari teh Kang tos dicooku pun anak anu cikal anjeunna nuju SMP kelas 1 kelas 2 teu ngartos nu kadar itu dicocoo duka dicanak ka rerencanganana ke sekolah ditinggali duka kumaha. Nanging nya intina mah teu aya. Eta handeueul pisan, hanjeul pisan. Kumargi eta ya pami ayeuna mah pini janin harta karun eta teh. Atuh sakanyut kunang seueur gitu. Anu artos kertasna, anu koin, anu bolong tengahna seueur pisan. Nah panginten kanggo samentawis dicekapeun deui ka dieu heula kumargi simkuring kedah lebat damel. Kumargi simkuring kedah lebat damel ayeuna tos tabuh 7:30. Janten ieu video anu kalintang singkatna kanggo ngaguar, kanggo ngajenrekeun ka baraya di mana simkuring kenging rekaman siaran-siaran Kang Ibing almarhum. Oge kumaha kamandang simkuring ngeunaan anu kagungan YouTube atau napinya YouTuber anu ngupload kalayan nganggo perjuangan di ngawitan ngempelkeun sumber kaset dugikeun ka transfer janten bentuk digital, format digital dugikeun ka ngupload sareng kumaha kamandang simkuring ngeunaan para re-uploader anu asal canak upload deui. Panginten mung sakieu heula videona insyaallah upami aya patarosan deui ngeunaan ya sagala rupilah anu aya dina ngeunaan anu aya dina channel YouTube simkuring mangga serat dina kolom komentar. Upami video ieu aya guna sareng manfaatna mangga tiasa di like, share sareng subscribe. Sakitu ti simkuring Kang Jayus sejak amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.